bergoyang duet, bertembang duet, Dago Pakar dan Payang ke di Michael Jackson ya. Oh, di Michael Jackson Kang Cep. Cetuk bisa. Hayu Pak. Halo. Aduh gening cu. Laraskan. Sami yang atas Papa Hajar. Sami yang atas Papa Hajar. Duker panget janji bakal saulin tepung rempuk jajantung sareng jajantung awor jadi gigi karuna teuing lira buah kaung bisa balik kasih ayo cuy dah kasihkan remong pangan silik cepet lepah mapan keindahan Dago Pakar dengan deraka pangantenan Dago Pakar langgangan na ingatan cepeja cenah cekeja Dago Pakar ngarekan cepeja cenah cepeja kang cece aya teh malah Dago Pakar ganti ngaran kuring wacan aja arek bakar pasna juga angin wasalna pikeun sorak pabejakan kaguha ku basa eta jeung manehna kuring wacan hirup di tempat asik goyang Bapak di paling payung Pak aya cung wilujeng aya kene gitu laras hangen masih ditembang perahyangan pop Sunda duet ya cenah urang desa dayana ayo nyengakeun tresna mekar ieu si Dago Pakar duker panget janji bakal saeuleun tepung rempuk jajantung sareng jajantung awor jadi hiji haruna teuing lira buah kaung Cita manu jasiana hani kumaha cenah neng malah balik asih dadah teh silik apa lepah mapan keindahan Dago Pakar dengan deraka pangantenan Dago Pakar langgangan na ingatan cepeja cenah cepeja Dago
pakar ngarekan cek beja cenah cek beja dago pakar ganti alah kuring wakca ngahaja arek balaka suga angin wasa nepi kena sora bang bejakeun asal seraka kaduhanu basa eta anu mana jeung manehna kuring wakca hirup di tempat umara Kang Cep dia gerakan ayeuna tos jalan-jalan ke dago pakar terus kita mengenang aja ya iya siap Laras sambil ngantos Bapak Haja iya sambil ngantos Ibu Haja terus Kang panggil caket Patrian nyon upami moto besi raos naon Kang bu gaji besi wah aku semen nona pukul apa nona kurang gaji besi sik Ibu Haja era gaji besi Ibu Haja iya akan atau tarik deui aduh tapi mah tekuat ninu wah tenang laut atuh lalaunan supaya henteu isada cika iya oke lalaunan laras sabaraha moal kagok da saeutik deui bisika buru hoream motong besi kuragaji disadana kesepitan motong besi kuragaji kudu di bajur kucai motong besi kuragaji disadana kesepitan motong besi kuragaji kudu di bajur kucai etanya kayaknya yang main telinu merenya eta mau disayan mah jadi telinu logor Gusti Agung Ibu Haja ayah nah itu Ibu Haja ayah tembang terakhir ini hajatnya hangen atau hangen oh. Masih di doblang foto sedang greget bergoyang ayah naon gimana disalira hoyong teh ada pangan wangi aduh Gusti ayah naon disalira rek naros sesak kedangan tapi Bang Ajat ayah naon disalira munut tapang keperasana wayah nawe ayah naon dages semua disalira nasib rek naros sesak kedangan aduh akan atau tarik deui aduh eke emah ada kuat tinum saeutik laut atuh mau lalaunan supaya teu sada jika doblang ngomongin bisa lalaunan laras sabaraha moal sabar Kang Kakokda saeutik deui bilika buru hoream potong besi kuragaji disadana cecepitan potong besi kuragaji kudu di bajur pucat potong besi kuragaji disadana cecepitan potong besi kuragaji duti awera deui ayo deh mau apa sayang ayo aya cenah ya alhamdulillah ya Kang Resa juga maksad bahajat ya Terus saya tuh Papa Hajat we Papa Hajat sok neng ayo Bu Hajat itu Bu Hajat ayo aya jeung tembang terakhir oke Ayo. masih di YouTuber Subrek sehariannya laras bisa gue tuh tingali aya jadaka itu mana bagus
Gegek sampai rupa hati. Oh, atuh mandoblang teh. Penuh wibawa. Lir ibarat Kamanjaya turun surga. Ku tinggali ayawanoja geget layet jepanutan kulitna hejo carulang Pemasrahan lir ibarat Dewi Rati di kahiyang Ramina bareng hiji saruyuna ngucapkeun pasti janji jika kabul saksina Bapak Panul mata huruf Mahane hidup di barat cekema. oh atuh cing layeun Geget langit jepanutan. bale endang bale nyuacuan Teruskan satekat hirup mata silih junjung Aya di maranehna bareng hiji saruyuna ngucapkeun pasti janji ijab kabul saksina Bapak Panulu payus mata iya alhamdulillah rupina perantos waktosna urang sadayana urang sambil tatahar persiapan jandur.